Dona ari eta bab buat matelakeun dona wa akhwatuha sareng pirang-pirang bangsa itu dona insibi donal mubtada mal khobar wa kulli fi'lin ba'daha alal asar insib kedang ngajabarkeun anjeun bidona kulapadonna wa kulli fi'lin sareng kusaban-saban fi'il ba'da tetep itu mah dina sabada donna alal asari barna tepan kana napakan al mubtada kana mubtada mal khobari satana khobar kahil tu ansib tu zam tu raaitu wajad tu alim tu kahil tu ari contoh eta teh lapad hil tu hasib tu sang lapad hasib tu zam tu sang lapad zam tu raaitu sang lapad raaitu wajad tu sang lapad wajad tu alim tu sang lapad alim tu jal tu sang lapad jal tu wa kullu min hadihi sarab tahu pal ulama jaltu salapat jaltu hitahotu salapat hitahotu wa kullu ma sareng ari saban-saban amil sarab nasrib anjeun hukana itu emma min hadihi tina ieu madzkura pal ulama mangka kedah diuningakeun itu emma kaqolihim donantu zaidan munjida waj'alna hadal makana masjida ari contoh eta saperlapanuna meh donantu nyangka abdi zaidan kamang jadi munjidan kana anu nyalametkeun waj'al sareng kedah ngajadikeun anjeun lana pikeun urang sayana hadal makana kana ieu tempat masjidan kana masjid.